Assalamualaikum dulur-dulur. Papandak deui sareng jawara ganteng dekirit. Nah dulur-dulur, aya istilah nulutik lebih bahaya. Kira dulur-dulur apa tuh? Nulutik bahaya. Abdi si jawara ganteng ada ngebahas nulutik lebih bahaya. Tah kira-kira naon wae ya? Nulutik tapi bahaya. Anu kahiji, cucuk borang. Apa dulur-dulur cucuk borang? Mun bahasa Yunani mah doi putri malu. Eta pandetik aya cucukan. Lamun teu sendal kacugak karena cucuknya nyeri gusti. Anu kadua nyaeta totongo. Barudak anu sok bablokan atau anu kokotran mah apal katongo. Da totongo mah resepna kabudak anu sok ulina di kota. Apa meureun eta jiga kumaha totongo lamun nyeureud kana awak urang. Bisa beureum jeung eta ateuna teu katulungan Gusti. Terus nu katilu deui nyaeta anak odeng. Tah ngomong-ngomong anak odeng, urang mah jujur geus aya meureun 5 kalimat diseureut ku anak odeng. Nah di dieu eta nyerina teu katulungan Gusti. Tapi kumaha amun diseureut ku indungna atawa bapana odeng, ku anakna geus nyeri. Komo deui ku indung bapana. Bayangan muriang 7 poe tuduh putih. Anu terakhir sebenarnya mah loba keneh dulur-dulur. Ku sabab bakalan lila